Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang ngalajengkeun deui hanca deresan urang sadayana kitab Matan Fathul Majid halaman 5. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Fal ula mangka ari anu kahijina minas sifatil wajibati tina pirang-pirang sifat anu wajib lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala al wujudu eta sifat wujud hartosna aya wa qad ikhtulifa sareng nyata diperdebatkeun fihi dina itu wujud faqila mangka dicarioskeun wa qad ikhtulifa sareng nyata diperdebatkeun naon fihi itu wujud faqila teuing dicarioskeun naon huwa ari itu wujud teh ghairul maujudi eta lian anu aya fa'ala haza mangka netepan kana ieu qaul bahwa mangka ari itu hada halun eta tingkah aya wasitotun tegesna perantara bainal wujudi antara aya wal adami sareng eueuh wakila sareng dicarioskeun naon ainul maujudi datiyahna anu aya bimakna annahu kalawan makna sayaktosna kalakuan sareng tingkah laisa eta lain itu wujud teh zaidan eta anu nambahan ala zatil maujudi kana datna anu aya bihaitsu yakunu kusakira-kira aya lahu eta tetep ka Gusti Allah naon tahakkukun nyata fil khariji dina anu di luar kazati saperti dat bihaitsu lau kusyifa kusakira-kira lamun dibuka anna ti urang sadayana naon al hijabu hijab narohu tangtu ningali urang sadayana kana itu wujud pasifatil ma'ani saperti sifat ma'ani wa inna ma huwa pastina ari itu wujud teh amrun i'tibariyun eta perkara anu direken-reken yuta'aqalu anu kaharti itu wujud fi dzihni dina akal ziyadatan bari nambahan ala ta'akuli zati kana kahartina dat walaisa sareng lain naon al muradu anu dimaksud bikaunihi ku ayana itu wujud teh ainal maujudi eta datiyahna wujud naon kaunuhu ayana itu wujud teh ainan hakikotan eta dat anu nyata balil muradu balik ta'ari anu dimaksud annahu eta sayaktosna wujud teh la yulahazu eta henteu bisa ditingali itu wujud fil khariji dina anu di luar ziyadatan kalawan nambahan ala mulahadati zati kana katingali nadat bal yulahazu balik ta ditingali itu dat teh fi zihni dina akal faqat wungkul bahwa mangka ari itu wujud sifatun eta sifat lahu ta'ala ka Gusti Allah ta'ala hakikotan dina hakna bidalilin kalawan dalil anna ulama at-tauhid sayaktosna pirang-pirang ulama ahli tauhid aqamu eta ngadegkeun itu ulama alaihi kana wujud ad-dalila kana dalil walau kana sareng lamun aya itu wujud teh aina zati eta datiyahna adat lam yuqimu tangtu moal ngadegkeun ieu ulama alaihi kana itu wujud dalilan kana dalil wa hal yajibu naha wajib alal mukallafi kajalma mukallaf naon al jazmu ngayakinkeun bi annal wujuda sayaktosna wujud aina zati eta datiyahna dat aw ghairaha atawa liana dat aw la yajibu atawa henteu wajib jazmu al jawabu ari jawabna annahu eta sayaktosna
kalakuan sareng tingkah la yajibu eta henteu wajib itu jazmu. Wa innamal wajibu pastina ari anu wajib alaihi ka mukallaf al jazmu eta ngayakinkeun bi anna wujudahu kana sayaktosna ayana Allah, bi anna wujudahu ta'ala kana sayaktosna Allah ta'ala teh wajibun eta wajib. Layak balu henteu nampa itu wujud al intifa'a kana eueuh. Wa wujuduhu ta'ala sareng ari ayana Allah ta'ala min ghairi maddatin eta henteu aya asal, wa min ghairi wasitatin sareng henteu aya perantara. Bi makna annahu kalawan makna sayaktosna wujud lam yu'assir eta henteu napakan saha ahadun salah saurang annahu bi makna annahu kalawan makna sayaktosna kalakuan sareng tingkah lam yu'assir eta henteu aya nu napakan saha ahadun salah saurang pi wujudihi dina ayana Allah ta'ala, bal wujuduhu balik ta'ari ayana Allah li zatihi eta datna Allah. Bimakna annahu kalawan makna sayaktosna kalakuan sareng tingkah layap takiru eta henteu mika butuh Allah ilaman kadat yujiduhu anu ngayakeun ieu man ka Allah, wadatuhu sareng ari datna Allah iktadot eta meredih itu dat wujudahu kana ayana Allah. Bimakna annahu kalawan makna sayaktosna kalakuan sareng tingkah lam yujad henteu diayakeun saha huwa Allah nafsuhu tegasna datna Allah, summa inna wujudahu ta'ala tuluy sayaktosna wujudna Allah ta'ala qad syahida eta nyata nyaksi bihi ka Allah naon kullu maujudin sakabeh barang anu aya. Pala yungkiruhu henteu aya anu ingkar ka Allah illa saha man kecuali jalma tomasa anu nutupan saha Allah Gusti Allah ala basyiratihi kana paningalina itu eman kadahriyati saperti kaum dahriyah. Wahum sareng ari itu dahriyah pirqotun eta hiji pirqoh yungkiruna anu ingkar itu pirqoh wujud asyoni'i kana ayana anu nyiptakeun. Wa yaquluna sareng nyarios itu firqah in hiya pastina ari kisoh illa arhamun eta kecuali pirang-pirang rahim tadfa'u anu nolak ieu arham, wa ardun sareng bumi tabla'u anu neleg ieu ardun, wa ma yuhlikuna sareng henteu aya anu ngaruksak ka urang sadayana illa dahru kecuali waktu ai zamanu tegasna waktu payun sibuna tuluy nganisbatkeun itu firqah al ihlaka kana karuksakan lidahri kana waktu. Faliza mangka kulantaran itu yunsibuna sumu dingaranan itu firqah ad-dahriyata kana kaum dahriyah. Fawailun mangka ari kacilakaan lahum eta tetep ka itu firqah minal azabis syadidi nyata na siksaan anu banget. Sakitu heula wallahu a'lam bissawab.